Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim bi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hadirin ikhwan ahwat nahdiyin nahdiyat ahli majlis taklim syahriyah di Ponpes At-Taqwa kusim kuring dimuliakeun para alim ulama ulama sami kusim kuring dihormati pengatur waktos resana ajengan anu sami kusim kuring dimuliakeun. Diawali dengan bacaan hamdalah ngarupikeun ungkapan ucapan syukur urang sadayana ka Allah rehna dina akhir sasi Rajab ieu urang biasa ngalaksanakeun kewajiban nyupri ilmu kalayan dibasihan kesehatan. Mudah-mudahan urang ditebikeun dina bala sareng wabah corona. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beserta bacaan sholawat ka Kangjeng Nabi wa ala alihi wa ashabihi Rasul anu salamina jujur, Rasul anu janten imam salamina adil, yakni baginda tercinta Nabiullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu muslimat pataya oke para nahdiyin nahdiyat tosuna para ulama af'alna para sholihin setiap mingon aya rutin pangaosan setiap sasi aya pangaosan tahunan Rajab sapertos ayeuna isina pangaosan Rabiul Awal mulut cek urang mah ieu teh nuturkeun kana lacak tapatna para ulama. Dasyaur Allah tadi ya ayyuhalladzina amanu he jalmanu iman ittaqullah kudu takwa aranjeun kabeh ka Allah wa kunu jeung kudu bukti aranjeun kabeh ma'as shodiqin beserta ulama. Shodiqin teh
ail ulama. Kumargi Bu